Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Para wargi sadayana pendak desa yang beribados Bapak Tabriji dina pelajaran bahasa Sunda Arab anu insyaallah dinten ayeuna urang bade medar materi bab keopat anu judulna nyaeta carpon atawa carita pondok. Kos kumaha pedarana mangga regepkeun. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel YouTube Tabriji Kosmos. Hatur nuhun. Bab kaopat carpon atawa carita pondok. Carpon teh bagian tina sastra Sunda. Carpon nyaeta karangan tinulis atawa rekaan atawa fiksi dina wangun lancaran atawa prosa naratif. Carpon teh nyaeta karya sastra anu direka dina basa lancaran atawa prosa kalawan ukuranana pondok. Anu dicaritakeun teh hasil imajinasi atawa hasil rekaan pangarang. Sok sanajan mungkin wae aya anu dumasar kana pangalaman nyata. Dina carpon mah eta pangalaman teh diolah deui ditambah ku imajinasi, tapi ka waktu dibacana teh karasa aya pangalaman batin anu nyangkaruk dina hate. Upama nilik eusina jalan caritana atawa galur carita pondok mah ilaharna sajalur tara rea-rea tur tepacurawet kos novel. Latar atawa settingna estu digambarkeun saeutik pisan tara papanjangan palakuna ge tara loba. Maca carpon tangtu beda jeung maca tulisan sejen. Upamana maca warta. Dina warta mah eusina teh sajalantrahna saluyu jeung kajadian atawa buktina sarta teu meunang dileuwihan atawa dikurangan sakumaha cek implengan pangarangna. Dina carpon aya anu disebut palaku, nyaeta anu ngalalakon dina alur carita. Aya palaku utama anu jadi bagian penting dina eta carita, aya palaku tatambah. Ciri-ciri carpon nyaeta nomor kahiji galur carita pondok relatif basajan lantaran jumlah kajadian caritana hanteu rea. Ciri anu kadua muser kana hiji kajadian utamana. Nomor katilu mangrupa hiji episode. Anu kaopat palakuna oge ukur 2 atawa 3.
Sanajan carita anu ditulis dina carpon teh hasil rekaan atawa imajinasi, tapi biasana sok manjing akal, teu kawas dina dongeng anu caritana dirembe ku hal pamohalan. Dina carpon teh aya anu disebut palaku, nyaeta tokoh anu ngalakon anu masing-masing boga watek atawa karakter anu kagambarkeun dina palakuan atawa dina kalakuan atawa dina omonganana. Dina carpon teh aya tokohna anu jadi jalma kahiji, abdi kuring eta si pangarang asup kana carita atawa milu ngalalakon. Tapi lamun ngagunakeun tokoh jalma katilu, pangarangna kur sabatas nyaritakeun sapertos dalang. Mimiti sumebarna tina sastra Sunda basa aya carpon anu dimuat dina majalah Parahyangan tahun 1820. Tah dina tahun 1830 medal buku kumpulan carpon anu munggaran anu judulna teh nyaeta Dogdog Pangrewong karya Godi Suwarna. Tah ti tahun 1830 tepi ka kiwari loba carpon anu dimuat dina majalah jeung koran. Aya oge anu geus dibukukeun, diantarana carita biasa karya rap, anu kaduana papacangan karya Rusman, anu katiluna neangan karya Nyaraka karya Caraka. Dina carpon aya unsur-unsur carpon. Nomor kahiji nyaeta tema atawa jejer. Anu kadua nyaeta palaku atawa tokoh. Nomor katilu latar atawa setting. Nomor kaopat galur atawa plot atawa alur. Nomor kalima amanat. Tema atawa jejer nyaeta hal atanapi gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Hartina naon-naon anu ditepikeun ku mangarang keur nu maca. Aya oge palaku. Palaku nyaeta tokoh anu ngalalakon dina carita. Dina carpon umpamana palakuna teh jalma biasa. Beda jeung dina dongeng. Caritana dina dongeng atawa carita pantun atawa dina wawacan. Tah dina nu lain mah palakuna teh makhluk gaib contohna jeung sasatoan anu bisa ngomong. Tokoh-tokoh dina carpon upamana mibanda watak
atawa karakter sakumaha kahirupan jalma biasa. Aya anu sabar, aya anu bageur, aya anu jujur, aya anu jahat, kos kitu. Latar atawa setting. Latar atawa setting nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian. Latar tempat upamana bisa di desa atawa di kota. Aya latar waktu bisa dicirian ku jam, tanggal, tahun, beurang atawa peuting. Galur, plot atawa alur. Galur, plot atawa alur nyaeta jalan carita atawa runtuyan kajadian. Galur dina carpon aya anu merele atawa maju atawa mundur jeung mombok tengah. Amanat. Amanat dina carpon nyaeta pesen pangarang anu karasa kudu maca. Tapi najan kitu amanat dina carpon ditangtukeunana teh kudu maca. Hartina anu maca dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat tina carpon anu dibacana. Dina carpon pangarang bisa ngagunakeun tokoh jalma kahiji seperti abdi, kuring jeung sajabina. Bisa oge ngagunakeun tokoh jalma katilu. Duanana oge ilahar digunakeun ngan ulah dipatukeurkeun. Lamun ti mimiti geus ngagunakeun tokoh jalma kahiji, pikeun saterusna teu meunang diganti ku jalma katilu. Sabab engke sudut pandang pangarangna jadi teu paruguh. Tah sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Like, subscribe channel YouTube Tabrijo Cosmos. Hatur nuhun.